balukar tina dosa teh urang reksak total tebih ti Gusti Allah saurna hoyong midamel anu hade tapi dina prak-prakana teu tiasa kanu awon deui upami ngandalkeun diri urang nyalira tah ieu alasan anu kahiji akar nu kahiji nyaeta hayu urang beresan manusia kedah ngaberesan akar masalah rohanina nyaeta perkawis dosa ieu hanebus atanapi pangganti urang teh sanes materi sanes barang-barang anu keuna ku reksak sareng sajabina namung anu kacida mulyana teu aya deui anu paling mulia kajabi ti Allah kumanten sadaya hal nu mulia di dunia ieu kagungan anjeunna kamuliaan upami disangemkeun yen Mesias atanapi juru salamet ieu hiji-hijina anu mulia anjeunna leres-leres mulia teu aya anu tiasa nyumponan hal ieu kajabi ti anjeunna. Sampurasun pamirsa nu dipiasih ku Pangeran, pamugi urang sadayana sapaposna aya dina panyalindungan Gusti nu welas asih. Sateacana gentra kahuripan seja ngahaturkeun wilujeng Natal, pamugi kerta raharja di bumi nyarengan urang sadayana. Para wargi sadayana, gentra kahuripan dina danget ieu seja medar perkawis alasan paling dasar atanapi utami kunaon manusia meryogikeun Mesias atanapi juru salamet. Namung sate acana mangga urang sami-sami ngabandungan kidung pujian anu bade disanggakeun ku Teh Rita dipiri ku kacapina Kang Omen mangga. Di kota Bethlehem Mesias lahir ka dunia nu ngabebaskeun umatna tina sagala dosa-dosana lahir putra maha suci di tempat teu ilaha teu aya nu mirosea ukur Yusuf sinareun Maria sadaya nu tos uningan hina eta geuning sang raja gumira mapak mantena raja adil palamarta wijaksana hiu urang sarukan sukan wawarkeun beja kabunga kasakup umat manusia nu hayang hirup waluya sadaya nu tos uningan hieun eta geuning sang raja gumira mapak mantena raja adil palamata wijaksana hiu urang sarukan sukan wawarkeun beja kabunga kasakup umat manusia nu hayang hirup waluya. Puji Gusti pamirsa kumaha anu tadi tos dihaleuangkeun ku Teh Rita hayu urang sukan-sukan galumbira margi urang gaduh juru salamet anu luar biasa. Pamirsa mangga urang tepangan anu janten narasumber Kang Adang, hatur nuhun Kang Adang. Sami-sami. Sehatnya. Sehat. Puji Gusti. Oke Kang Omen, luar biasa Teh Rita. Mohon puji Gusti luar biasa.
Mohon urang awitan wae. Kieu Kang manusia teh kan sadayana tos hirup di kul manandang di dunia ieu teh ku dosa teh ya. Leres. Sagala rupi aya masalah. Mohon. Salarosna teh tos seueur eta teh nu masihan bolong teh. Seueur dinu televisi teh Kang. Mohon. Nu seueur pasihan filosofi, motivasi, sagala rupi we. Namun masih keneh aranjeunna teh teu kengeng hiji naon nya aya nu masihan nu leres-leres kumaha kedah hirup anu leres teh, anu sapagodo sareng pangarsa pangeran teh. Tah hiji patarosan. Nah naon deui anu diperiyogikeun ku manusia. Mohon. Tangtos eta anu diusahakeun ku manusia teh ilahar urang mendakan. Anu penting tina sagala usaha anu ditawiskeun ku manusia atanapi kudunya ieu salaku bolong tina sagala kasesahan manusia, henteu aya nu ngajamin yen eta baris tiasa ngawaler leres-leres secara sampurna. Kumargi naon? Kumaha patarosan tadi urang tiasa ningal di dieu, hayu urang ningal pangandika Gusti heula, aya hiji kaayaan yen sadaya ka teu mampu manusia, sadaya hal anu teu dipikahoyong ku manusia kajantenan eta, akarna teh nyaeta akar rohani. Upami akar rohani tangtos kangge ngarengsekeunna oge kedah ku hal rohani nu utami. Akar rohani teh sanes akar anu biasa, namun akar anu ngabalukarkeun oge sacara jasmani sareng kaayaan nyata dina kahirupan eta kapangaruhan. Margi akar rohani ieu kacida kuatna kajantenan atanapi balukarna teh pikeun kahirupan manusia. Hayu tinggal heula dina Rum 3 ayat 23. Rum 3 ayat 23. anu ka 23 anu kieu unggalna. Kabeh geus dosa, jarauh ti Allah anu iasa nyalametkeun. Wow. Tah, kabeh geus dosa. Kaayaan ieu anu ngabalukarkeun sadaya bongbolong, sadaya usaha anu ditawiskeun ka manusia, ku papada manusia kudunya ieu henteu cumpon, henteu nyekapan kangge masihan jaminan yen kaayaan manusia baris robi. Urang tetep meryogikeun hal anu langkung, margi hal rohani kedah direngsekeun ku hal rohani oge. Hayu urang tinggal deui dina Yesaya 58 ayatna anu kadua. Yesaya 58 ayat anu kadua. Anu kadua anu kieu unggalna. Sanyana mah kusabab henteu kersaeun sabab maraneh dosa kamantena. Unggal maraneh aya niat ngabakti ka Allah ngan teu bisa bae sabab kahalangan ku eta dosa. Hal anu hade ge bade babakti sareng sajabina kahalangan. Bujeng-bujeng perkawis kasesahan, bujeng-bujeng kabeberat dunya tiasa kawaler kalayan gemleng hirup patali sareng anu haleres oge ibadah kahalangan margi aya dosa mah. Kumargi kitu kedah dosana heula, akarna heula anu direngsekeun. Aya anu langkung berat deui, urang tinggal dina Rum 7 ayat 18-18. Mohon. Ieu anu janten akar. Rum 7 ayatna nu ka 18. Dugi ka 18. Mangga nu kieu unggalna. Sim kuring ge ngarasa diri teh henteu kaancikan ka anu hade. Buktina najan hayang oge nyieun kalakuan hade ngalampahkeunana mah teu mampu. Anu dilampahkeun teh lain anu hade sakumaha kahayang hate, tapi anu teu panuju jeung hate. Tah, aya kahoyong mah tapi teu gaduh ka mampu. Margi balukar tina dosa teh urang reksak total. Reksak total tebih ti Gusti Allah saurna hoyong midamel anu hade tapi dina prak-prakana teu tiasa. Kanu awon deui upami ngandalkeun diri urang nyalira. Tah ieu alasan anu kahiji, akar nu kahiji nyaeta hayu urang beresan. Manusia kedah ngaberesan akar masalah rohanina. Nyaeta perkawis dosa ieu. Anu salajengna urang tiasa ningal kunaon manusia meryogikeun juru salamet. Anu nulungan nu tiasa nyalametkeun, peryogi anu namina Mesias. Kunaon? Margi urang tiasa ningal yen keadilan Gusti Allah teh
oge patali sareng hukumanana. Hayu urang tinggal heula dina Jabur 88 ayat anu ka-15. Jabur 88 ayat ayatna ka-15. anu ka-15 Mohon. anu kieu unggalna Karajaan Gusti napak dina kaestuan sareng kaadilan, kaasih sareng kasatiaan tembong dina samudaya karya Gusti. Tah di dieu Karajaan Gusti napak dina keadilan sareng kaasih tembong. Hartosna kieu antawis kaasih sareng keadilan duanana kedah dijalankeun. Gusti nuntut yen keadilan Gusti teh ngalangkungan hukuman. Tapi hukuman eta oge ulah mungpang ulah henteu dugikeun aya unsur kaasih. Sok sanaos aya hukuman tapi keadilan sareng kaasih tetep jalan. Keadilan nuntut hukuman tapi kaasih kedah nyalametkeun. Kitu oge anu disangemkeun dina Rum 6 ayat 23. Di dieu keadilan Gusti dibuktoseun ngalangkungan hukuman. Teu aya dosa anu teu kedah dihukum. Upahna dosa teh nyaeta maot. Atos jelas ieu keadilan Gusti. Kedah aya hiji hukuman. Ieu anu ngadasaran manusia anu kadua kajabi ti kaayaan rohani tadi. Anu kadua nyaeta keadilan Gusti mangrupa hukuman. Anu salajengna urang tiasa ninggal yen moal aya keadilan lamun hukuman teu dijalankeun atanapi upami hukuman teu dijalankeun. Namun moal aya kasalametan upami kaasih teu dijalankeun. Janten antawis kaasih antawis hukuman duanana kedah dijalankeun. Saha nu nyumponan ieu? Pasti pribadi sejen nyaeta nu disebat Mesias. Anjeunna adil tapi anjeunna oge asih. Janten antara keadilan Gusti kaasih Gusti duanana dijalankeun dina hiji jalmi nyaeta atau hiji pribadi nyaeta Kristus atanapi Mesias teh. Tah itu eta dadasarna nyaeta keadilan Allah anu nuntut hukuman sareng kaayaan rohani manusia. Eta dadasar. Laras-larasnya orang meriyogikeun juru Laras-laras. Mohon. Eta dasar utamina. Mohon. Abdi bade tumaros. Mohon mangga. Nah teu tiasa jalmi jalan dina ku diri anjeunna nyarira kitu. Tah saenya. Tadi urang tos nyebutkeun di awal padaran ieu yen aya usaha-usaha ti jalmi nu ditawiskeun kasasama sareng sajabina. Nah numutkeun pangandika Gusti moal tiasa dumasar kana dua hal tadi. Kunaon? Aya oge dasarna hayu urang tinggal dina Rum 3. Dina Rum 3 ayatna ngawitan ayat anu ka-10 ku abdi diaoskeun kangge urang sadaya kieu. Sakumaha unggal kitab suci saurang ge taya nu bener. Saurang ge taya nu bijaksana, taya pisan nu nyembah ka Allah. Kabeh geus jarauh ti Allah, kabeh geus salasar, taya nu hade lampahna teu saurang urang acan. Omonganana pinuh ku tipu daya ngandung bahla, nu luncat tina letahna bohong jeung jahat, bibirna murakeun pibahlaeun lir peurah oray. Omonganana wungkul nyumpahan, gampang teteunggel, gampang maehan. Kamana bae inditna ngan nimbulkeun karuksakan. Geus teu nyarahun kana jalan karahayuan. Jeung teu dialajar hormat ka Allah. Ieu kaayaan jalmi. Pimanaeun jalmi tiasa midamel ku jalan nyalira upami kaayaan jalmi model kieu. Numutkeun Rum teu aya nu leres saurang oge. Kamana-mana mu ngadatangkeun pibahlaeun karuksakan. Cobi titenan kaayaan jalmi. Umumna seueur jalmi anu boh dihaja malihan henteu dihaja oge midamel hal nu awon. Ieu kaayaan jalmi pimanaeun jalmi tiasa salamet tiasa ngarobih diri ku usaha nyalira. Kitu deui dina Yesaya 64 ayat 6 punten pangaoskeun Ibu. Yesaya 64 ayat ka-6 kieu unina kumargi abdi pinuh ku dosa kalakuan anu sae oge jadi awon saterasna. Kukarana eta dosa abdi jadi sapertos daun perang teras maruragan ketebak ku angin. Urang pinuh ku dosa teu aya nu leres.
pada melan anu leres oge janten teleres margi motivasina atanapi kabungkus kabaud ku hal-hal anu lepat teh. Janten sakali deui ieu negeskeun yen sacara dasar hirup manusia sesah kange milampa anu sae. Ukomodi upami jujur. Nu raos teh dan nu teu sae, dan nu sae mah teu raos. Teu dipika hoyong, henteu naji, teu narik, biasana kitu. Bahkan dipika ngewa ku Dipika batur. ngewa tah kitu. Nah, salajengna oge hal anu penting kajabi dasar rohani eta urang oge peryogi anu namina nganu penggentos. Upami urang teu tiasa kumaha lolongkrangna atanapi kumaha ke jalan kaluarna. Tangtos jalmi nu teu sampurna nu teu tiasa nu pinuku dosa eta peryogi nu ngagentos. Hayu urang tinggal dina 2 Korinta 5 ayat 21. 2 Korinta 5 ayat 21 kieu unggalna pikeun kasalamatan urang Kristus anu tanpa dosa teh ku Allah disina tanggung dosa urang sangkan dina kasatunggalan jeung anjeunna urang tiasa diangken bener ku Allah. Tah hiji deui lah supados langsung ye Ibrani 4 ayat nu kalima. Mangga. Supados adil. Langkung kuat. Mangga. Dasarna Ibrani 4 ayat ke-15. Anu ka-15 Mohon. anu kieu unina. Imam agung urang teh lain imam anu tara ngaraskeun kahengkeran urang. Sabalikna malah lantaran anjeunna ge geus nyorang nandangan sagala dodoja cara urang. Ngan ari anjeunna mah teu kagungan dosa. Tah eces pisan. Tina 2 pangandika Gusti ieu tekenanana atanapi hal anu penting nyaeta perkawis suci na ganu ngagentos urang. Kumargi kitu, kumargi anu ngagentos urang nangel kasalahan kelepatan urang sampurna suci numutkeun 2 Korinta 5 sareng Ibrani tadi ieu layak kange ngagentos urang mah pan teu tiasa suci teu tiasa hirup dina bebeneran disanggemkeun malahan milampah nu bener ge tetep lepat arahna ka anu atanapi tujuanna atanapi condongna karena kagorengan wae. Tapi ieu aya hiji jalmi anu teu lepat naon-naon. Anu teu kagungan kalepatan, teu kagungan dosa, hirupna bener. Nyaeta Gusti ku anjeun. Nya kitu oge anu disanggemkeun dina hiji Petrus hiji ayat 18. Punten diaos. Mangga. Mohon. Hiji Petrus Hiji ayat 18 sareng 18. Deui ka 18. Mohon. Kieu unggalna aranjeun geus terang naon anu kumantena dianggo nebus aranjeun supaya bebas tina kalakuan nu teu aya paedahna tuturunan ti karuhun lain ku barang anu sok ruksak saperti upamana perak atawa emas tapi ku anu kacida mulyana ku anu diibaratkeun domba anu taya cacat kuciwana nyaeta Kristus anu dikurbankeun ka Allah. Panebus atanapi pangganti urang teh sanes materi, sanes barang-barang anu keuna ku reksak sareng sajabina. Namung anu kacida mulyana. Teu aya deui anu paling mulia kajabi ti Allah kumanten. Sadaya hal nu mulia di dunia ieu kagungan anjeunna kamulyaan. Upami disanggemkeun yen Mesias atanapi juru salamet ieu hiji-hijina anu mulia, anjeunna leres-leres mulia. Teu aya anu tiasa nyumponan hal ieu kajabi ti anjeunna. Malihan dina rasul-rasul pasal anu ka-4 ayat 12 disanggemkeun teu aya saurang oge anu tiasa nyalametkeun dirina. Teu aya manusia mung ku jalaran Mesias Kristus manusia tiasa disalametkeun. Teu aya jalan sejen anu tiasa nyalametkeun manusia. Hartosna manusia leres-leres teu walakaya dina hal ieu. Sok sanaos ngangge motivasi, sok sanaos ngangge kamampu nyalira tawaran-tawaran anu sumping ti pihak-pihak dunia moal tiasa. Margi sadayana eta manusia keneh. Tah kitu. Tah, padang naon anu janten ganjelan anu aya dina diri manusia anu ngabalukarkeun manusia teh pamohalan rapikeun
selamat ke usahana nyalira mohon taya saya pisan naon nu halanganana dugikeun ka manusia teh meryogikeun juru salamet atau napi Mesias dina dirina nu ngaganjel dina kahirupan manusia. Nu kahiji nya eta manusia henteu mampu ngarobih batin nyalira. Manusia teu gaduh kakuatan kawasa kangge ngarobih batin. Sakitu nu disangemkeun ku Yohanes 3 ayat 3 dugi ka 5. Punten pangaoskeun. Yohanes 3 ayatna nu ka 3 dugi ka 5 mangga. Walar Yesus kaula rek ngabejakeun hal anu sanyana nyaeta saurang oge moal aya anu bisa asup ka kerajaan Allah kajaba lamun dijurukeun deui. Piraku jalma anu geus dewasa bisa dijurukeun deui kumaha petana ceuk Nikodemus. Nah bisa asup deui kana rahim indungna tuluy dijurukeun deui. Anu ayat kalima walar Yesus kaula ngomongkeun nu sanyana yen jalma anu dijurukeun lain tina cai jeung roh Allah moal bisa asup ka kerajaan Allah. Kitu sanyana. Tah janten ieu hiji proses pikeun jalma tiasa salamet teh kedah ngarobih diri kaayaan rohanina. Kumaha dina obrolan antawis Gusti Yesus sareng Nikodemus jalmi kedah ngalaman dijurukeun 2 kali. Hiji dijurukeun sakumaha urang ilaharna babar ti sepuh urang, ti ibu urang, ti rama urang. Anu salajengna urang kedah babar secara rohani oge hartosna nampi Gusti Yesus kangge naon tiasa ngarobi batin urang. Kumargi upami teu kitu urang teu tiasa janten manusia rohani. Apan manusia jasmani mah tadi tos ku urang di bahas yen tabeatna teh kana hal dosa we gitu. Ayeuna kedah diengalkeun deui janten manusia rohani. Kitu oge nu disangemkeun dina Yehezkiel 36 ayat anu ka 20 punten pangaoskeun sakali deui. Yehezkiel 36 ayat 20 ayat anu ka 20. Nah, kieu dawuhan Gusti. Hirup maraneh baris dianyarkeun pikiran oge dek dianyarkeun. Adat maraneh anu wangkelang anu terus kawas batu baris diganti ku adat anu nurut. Upami percanten, upami nampi Gusti, nampi Yesus Kristus, jalmi anu tadina wangkelang dianyarkeun, adat dianyarkeun, anu wangkelang janten nurut, sareng sajabina sadayan dirobi, ieu margi nampi Mesias juru salamet teh. Salajengna dina 2 Korinta 5 ayat 17 oge ditegeskeun hal anu sami. Anu penting nyaeta Rum 8 ayat 8. Punten pangaoskeun. Ieu langkung tegas deui. Tapi hirup aranjeun mah henteu nurutkeun tabeat sorangan, geus nurut ka roh Allah, kitu soteh lamun bener saha-saha anu henteu ngabogaan roh Kristus eta lain kagunganna. Tah urang kedah manunggal sareng Gusti Allah ngalangkungan roh. Kumargi kitu engke tabeat urang tiasa janten leres. Anu salajengna kunaon urang kahalangan kangge usaha nyalira ieu nu pamungkas nyaeta teu aya jalmi anu tiasa ngajalanan rerancang Gusti Allah anu sae balukar ti gubrag kana dosa ku usahana nyalira. Kitu nu disangemkeun dina Yohanes 17 ayat 3, hiji Korinta 10 ayat 31, oge dina Wahyu 20 hiji ayat nu ka 3. Sadaya rarancang anu sae eta henteu tiasa dipidamel ku nyalira urang, ku ngandelkeun kamampu urang. Urang meryogikeun kakiatan dibantos ku kawasa Roh Suci kangge ngajalanan rarancang Gusti anu sae eta sanes usaha urang. Kumargi kitu kedah nampi heula Gusti Yesus Kristus Roh Suci diutus kangge ngawasaan urang. Tah kitu jalanna. Oh, leres janten urang teh teu tiasa ngandelkeun diri sorangan. Muhun. Nah, urang peryogi saha tah sareng naha. Saha sareng naha. Tah anu leres-leres tiasa nganyalametkeun. Muhun. Yohanes 14 ayat genep. Punten pangaoskeun. Yohanes 14
Ayat genep. Ayat genep. Waler Gusti kata Mas, kami jalana, kami kayaktian, kami sumber hirup. Kusabab eta, lamun henteu ku jalan kami, moal aya anu bisa datang karam. Tah, saha jalmina nya Mesias, nya juru salamet, nya Gusti Yesus Kristus. Eta jamilna, naha anjeunna tiasa margi anjeunna saur pangandika Gusti hiji-hiji dina jalan. Gusti Yesus teh Allah anu mijalma. Gusti Yesus teh pribadi anu suci. Gusti Yesus teh hiji-hijina panebus. Oge anu tiasa ngawonkeun kawasa poe, kawasa maut. Gusti Yesus. Salajengna Gusti Yesus oge janten pribadi anu nyayogikeun pendamaian anu sampurna. Pamungkas Gusti Yesus anu ngutus, anu ngajurung Roh Suci pikeun ngawasaan urang jalmi-jalmi anu percanten ka anjeunna. Saha jamina Gusti Yesus, naha anjeunna kumargi hal-hal tadi. Mohon. Cik nyuhunkeun kacindekanana kumaha. Hayu urang tinggal. Aya sababaraha kacindekan nu tiasa ku urang ditinggal nyaeta anu kahiji. Urang jalmi sadayana anu dina kaayaan teu walakaya, teu mampu ku usaha nyalira sareng sajabina, peryogi panghampura. Gusti Yesus maot nandangan kanyeri kangge ngahampura urang. Urang peryogi didamaikan sareng Gusti Allah, sareng diri urang, sareng sasami, sareng sajabina. Gusti Yesus janten wakil urang anu ngadamaikan. Urang peryogi dianyarkeun deui Gusti Yesus ngajurung Roh Suci ngawasaan urang kangge nganyarkeun urang. Anu pamungkas, urang peryogi nyaluyukeun hirup sareng naon dirancangkeun ku Gusti Allah. Diuwihkeun deui ka rarancang anu endah dilebet Gusti, rarancang Gusti. Janten Gusti Yesus teh sanes mu ngawaler perkawis rohani hungkul, tapi ngawaler saleresna sadaya permasalahan kaperyogian lorongkang kangge kasalametan urang. Puji Gusti apa luar biasa Mesias kabayang upami urang teu gaduh juru salamet terus Mesias. Nah, para wargi tangtos ieu Mesias teh seueur keneh nu bade dipedareun. Mudah-mudahan widiti Gusti urang dina tepangan kapayun urang ngaguar deui perkawis Mesias teh. Hatur nuhun para wargi nu tos sumping dina danget ieu. Oge pamirsa di layar kacana sewang-sewangan aya nomor telepon anu tiasa dihubungi. Mangga bilih aya patarosan anu hubunganana sareng materi atanapi paguneman dina danget ieu. Pamugi paguneman dina danget ieu tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Amit mundur Gusti Yesus ngaberkahan. Hatur nuhun.